cek guru urang sararea oge kajian teuing di kopong molor oge cenah teu ngatara ngapalkeun yang penting balik bisa balik mah. calon mama lu naon Inilah ngaranna hirup. hari ini masak sama tongkol. Maneh mah leuheung tebuk ya Ahmad. Di dapur rek ngaji tidak masak. Terang ngaji ke Ahmad dah. Ngaji Sanggeus ditanya ngaji teh ya. neng jadi. Tapi kok bawa masak kalau depan lagi jadi ibadah. Ngono kan. Ngan bedana masak oge da ngapalkeun bismillah bismillah nyayo heuy bismillah. Ayo mah naon neng kangen ya. Double kill. Teu neng double kill itu pan repot. Teng jadi teng mama. Jadi mamang. Anjay. Leheung jadi AA jadi mama. Padahal ini kan udah disebut lagi AA. Baca. Kumaha lamunnya adik kawin teh heula jadi uak sia. Jadi uak ulah siap-siap cara serius. Santri di dia ya. Arek ngalumuk we jadi dia. Jadi uak anom sebutna. Kang Anom. Ari sangeuk ngalah suluh kitu tah. Baseuh suluh oge. Bebas. Kampak geus mintul. Kau masih ules juga teh. Ya Ustad palih kidul kitu ingat wudu deh jeung molor ingat kumaha cenah hirup teh. Kayak apa kan geus beres. Itu aya agan Tuan ML. Aduh, kumaha ieu teh? Generasi penerus ya, penerus bangsa. Mana mae korek teh mae? Tukang. Biar kuota euy. Biar kuota. Kapan nih? Besok. Keretan bawang. Si guru. Usang ya kurang muda. Tapi Tuh bu. oh, itu guru tangan. Lain nyokot tangan. Mas jangan. Lakukan ngaracik yang lauk-lauknya orang tumpangkan. Palingan daek turun ke dapur atuh. Agan teh. Da beak kuat tanahnya. Ya bro, ganteng. Mbak, Lah. Buru orang ngaracik aja lauk dulu. Nggak bisa. nanti makan besar. Ayolah. Anjing. Yuk, sekarang yuk. Yuk. Mana? Buru tuh. Kena tuh. Bu. Nah, Kuota amun kuota beak se. Pesol bu. Yuk. kedesan kuat sama guru. Buru tuh. Kumang abang cenah lamunnya daek eta guru. Daek ngaji. Ampun lu buka we. Guru kedeng deh monet etana YouTube deh. Keur pengajuan aing jual cenges 2 poe. Can lolos deh. Bobo aya etaan teh. Beraku teh lolos wae aing tiba heula YouTube. Ku daek gerang ngalah suluh. Jadi seorang Masya Allah. ucuk mae. Daya tuh mae sama menggunakan radio. Karena kenyataannya mana mau balik aja kan masih. Nah, suluh ngarah genah gitu masak teh. Satu aja tujuannya. Cuci. Ah, resep. Sok ah. Der. Sok masalah keluarga, masalah cinta. Kayak aing mah tuh. Nah, sia. Take ulah molor ae. Aing bae panjanggu mah. Iya. Kamari teh. Kamari ayeuna.
Enak arek itu demi Kucing. biasa aku yang baik dagang. Bapaknya sok dagang ini. Terus sok ke kebun. Dagang lagi. Lihat tidak sadar ternyata. Saya lagi ngerekam. Mai saya namai. Kan saya mah bagian pergambaran gitu. Nges tadi nguner. Aku ngon gawe wae capek pan baru orang teh. Koreken mai. Heeh, koreken. Lain daun gedang eta daun Jepang. Jauh eta ngimpor. Untung we tidak ditangkap. Ini namanya Mama Surili. Ya, pakai baju YouTube lagi nakolan suluh. Karena kedua nggak suluh. Nah, ini Mama Uskam. Kegiatan molor dan ngopi. Itu burit mah. Sudah jadi sudah jadi hobi. Cek guru orang sararea oge. Kajian teuing di kopong molor oge. Teu ngatara ngapalkeun. Yang penting balik bisa. Bisa balik mah. Saya ongkos ya. Kudu deh kalau bangga bisa. Kan salah tanam. Ulah bangga. Molor terus. Terus. Nggak sanggup aing ngaji we. Tapi geunahna bener geunahna disalapi teh kitu hungkul. Bebas. Ini modern apa nih jadwal? Jam ngaji, jam daang, saya absen. Wah, sekolah. Emang gitu, main kos sekolah, kayak absen ke absen. Aya nama itu. Tanya, kenapa? Aya nama kitu. Kan lamun Modern mah gitu, aya Salat absen. tahajud ge berjamaah nih cek beu. atuh lah teu berjamaah hukum. Denda Gitu. Anu ngaji teh ditanyakeun teh pan aya rapotna anu kitu mah. Jadi pan aya dina nu kitu mah. Setiap satu teh. Atuh aya rapotna. Jadi kan tujuannya pembelajaran akhlak perilaku teh ya. Tapi eta mah pantes sih jangan awewe mah. Jangan mah teu pantes. Yang maneh teu pantes mah gitu. Yang awewe hungkul gitu. Soalna kedua. Cek urang mah mana di awewe mah nu kitu mah dijaga. Yang mau HP. Ayeuna tong kitu urang mah nempo sorangan di asalam. Lu telat ngaji. Dijajarkeun di lapang ku senior teh bari kieu teh senior teh tah leuweun ka tukang teh. Sekuat jam. Urang mah teu nyumpanan batur kan. Urang kan nganter Ami. Nganter si Om kan si Kojan. Teu push up sekuat jam dihukum. Telat ngaji. Paling di lamunnya di eta mah disalapi paling digedor-gedor hungkul gitu. Yang ngaji oke. Paling batar ditincak. Banjur. Ya di wetan mah di udang subuh geus nu kaburangan dialungkeun ka pulau ini. Rese Kita satu juta gitu. Iya kayaknya. Pan eueuh kulahna dia mah bingung. Nya apa gue eta keur macaina leutik nih. Tuh ya nyokap kesok ka mana ya? Ih kan besok. Hush. Ieu teh bong eta tah kardus tah kudu dipindahkeun tah. Heueuh tuh. Dibalik deui si eta teh. Pindah ieu geus eueuhan. Papalang. Film ditobroskeun. Eta teh naonnya sina? Oh iya, hordeng, Oh bubututan. bututan. Sukses. Sukses. Itu keren sih. Komo sedek keur urang mah Gusti nu agung teh. Jam 10 teh lapar da ti peuting can barang daang. Ajakan masak ka itu embung ka dieu embung. Anyara nu sedih pisan bagus aing teh. Saregan hese utus kosong. Masak can pati bisa teh ya. Kuning. Gebosan yo. Mai, ambil alih Mai.
formasi suluhna tak ganti 442 induk Ajakan ka senior ka kalakah mere beasna hungkul. Tah cenah ngiluan cenah. Teh. dan dia salah mah urang mah posoran kan dengan terambil ada si om kalau mau si Fojan telat ngaji telat ke gigi keluar di kebong teh dijejarkeun di lapangan usaha sekuat jam Dengan ngan dahar mah di eta mah nya. dahar mah kita kan diolah di dinya Maksudna aya disiapkeun. heuh mana si bolai mah deui harus diining tukang olah teh Heeh. olah jadi olah teh jam dahar teh dahar ngantri gitu kos mau parasmanan Oh jadi lain daun. iring kos parasmanan yang di berean Aya pengurusna gitu. Giliran daang. kemudian eta lagi di laundry baju naon ya jarang nyesel sorangan Jadi Buat jangan. anu kitu mah khusus eta merenya. Naon teh diajar we meureun. Aku udah katanya mah ngalondri baju santri Naon cek apa? Wah, Cek aya kuatan. Bro ngomong bro. Teh kurang ngebejakeunnya ka Mang Abang bro. Bro atuh. Lain diasupkeun na YouTube. sih eta pirang peso weh wah, Ka Mang Anis itu ka saha ka Umi sih teh. buru ipan janglau wah pan sendirian kan? Keras. Disesetkeun geus di luhur. Keras ya Agan mah Ya Gan. Hoi. Astagfirullahaladzim karena Mobile Legend. Ini pembela ulama sama PCD History lagi beradu kekuatan untuk meniup sangkakala. Nironi. Golok kan? miretan bawang makin cute Dah, saya ayana. Asik. Ya Gan? Gan? Ini Agan ya. Katanya pengen dipanggil Aa Ganteng. Disingkat jadi Agan. Coba tengok sedikit. Ini sesepuh dari tahun 75 kayaknya. Sebelum pesantren ada dia sudah ada. Emang nya? Oh bener tapi. Sampai besok ngaji gitu. tuan masih kena sare sok turun Ini merupakan single parent, jadi dia serba bisa ya. Mau apa aja dia bisa nih. Bawa motor, bawa masjid, bisa. Bawa bus, bawa kapal terbang. Apalagi bawa hau. Wanita. Cuma kelemahannya Sulu sudah punya dari kemarin, mungkin dari lahir kayaknya. Tapi haunya tidak ada. Jadi ingat ke belum hui gitu teh. Dan mangi wah hauna aja. Naon. Berayangan kawin deui jelema teh. Katanya dia hareudang setelah mengambil pohon kelapa. Menang tuh kelapa na? Pohon. tahun 10 kalau tanam Wah, lewat aja. Gitu tong ubah. Ini gede. Sok resep gitu debat teh, sok. Ada. Hmm. Rumah itu Mun lapar. sok make rek ngalios ngaladaun lah sudah digenggerekeun. Udah San. ada di alasan eta mah Sangat genggerekeun teh. ngaladaun jang tutup jang mais ieu kolak-kolak. ieu jang mungkus lauk Yang mau tahu ki. Ayo laki, semangat tuh gora. Itu dia tahu ya tuh. Kasih mama gora kita semangat emehna kitu lulus. Ayo tuh pan berenang yang jadi kiai meureun. Nyata kan cerita babaturan di itu. Kan anak kuliahnya. Mehna teh naonnya disebutkeun anak. Jadi olah bersama teh naon sih?
masak bareng gitu. Kayak kegiatan kuliah meureun. Nyata jeung anak pesantren modern gitu. Yang sekalian yang bubur lauk. Da aing mah aing we cenah duaan olah teh cenah. Buru lain ngabegegan. Ayolah. Ulah eleh ku budak pramuka. Bisa bertahan hidup di hutan ya. Aku tuh bisa bertahan hidup di kobong ya. Kelaparan. Nah, atas seuneunan ini tuh bergairah gitu mah seuneunan. Sesuai hati. Gusti Agung. Tah sabari niup eta. Nyebrotkeun haseup teh. Oh bener. Beneran. Dua ting gedean dia. Cek di kumah. Makan siang. Ini juga. Lanjut. Oh.